Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda minggu kadua. Mugia hidup anu aya di bumi aya dina kesehatan sareng ginanjar kawilujengan. Barudak anu ku ibu dipika cinta, dipika reus sareng dipika deudeuh. Dina ieu kesempatan ibu baris ngadugikeun pangajaran basa Sunda ngeunaan panyungsi basa masih di tema hiji nyaeta salametkeun makhluk hirup, di mana di minggu kamari urang diajar maluruh sareng medar unsur-unsur carpon. Tah dina ieu kesempatan mah hayu urang sadayana maluruh eusi tina carpon utamina dina kalimah-kalimah anu aya dina carpon anu judulna Kaheura Kenuh. Tapi sateuacan dikawitan hayu urang sesarengan sadayana baca heula Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah maparin kasalamatan sareng kalancaran ka urang sadayana dina ieu pangajaran. Barudak anu ku ibu dipika cinta sareng pika reus, ibu miharep hidup teh diajar basa Sunda teh nu boga rasa reueus pikeun diajar basa Sunda anu mangrupa warisan leluhur salaku budaya daerah anu kudu dipiara jeung dimulai ku jalma nu aya di tanah Sunda. Naon sih Bu dipika reus teh? Dipika reus teh artina dibanggakan atau reus teh artina bangga kalau bahasa Indonesia ya. Pon kitu deui ku diajar basa Sunda dipiharep hidup teh bisa nulis, maca jeung nyarita make basa Sunda anu luyu jeung tata krama sareng ulah usuk basa anu bener ya. Tujuan tina pembelajaran atau tujuan tina pangajaran dinten ieu teh ya satu tasna hidup engke diajar kecap anu dirarangkenan tengah dipiharap hidup teh bisa ngalarapkeun kecap kana kalimah. Nu kaduana hidup bisa nyieun kalimah tanya ngagunakeun kecap tanya dina basa Sunda. Nu katiluna bisa nuliskeun kalimah ngagunakeun huruf kapital, tanda titik, pananya jeung panyuruh. Perhatikeun kalimah ieu di handap. Panginten hidup masih emut kenehnya ieu kalimah anu aya dina carpon Kaheura Kenuh. Keur anteng maranehna nyisilan si ipare gleber haliber lantaran Reza jeung Yumna ngalaliwat ka sisi sawah lebah dinya. Aya kecap maranehna, aya kecap haliber, aya kecap ngalaliwat. Ieu ngahaja ku ibu di Beureman lantaran ayeuna teh urang medar kecap-kecap anu aya hubunganana jeung kecap-kecap anu di Beureman. Perhatikeun kecap tadi ya. Tadi aya kecap nu di Beureman teh nya maranehna, ngalaliwat jeung haliber. Lamun dipaluruh atau ditingali tina kecap asalna, maranehna teh asalna tina kecap maneh ditambah rarangkeun tengah ar jadi maranehna. Kecap maneh itu ieu nuduhkeun ngan saurang, sedengkeun maranehna nuduhkeun jalma anu loba. Kitu deui ngalaliwat. Asalna tina kecap ngaliwat ditambah al jadi ngalaliwat. Ieu ge ngalaliwat nuduhkeun jalma anu ngaliwatna teh loba. Kitu deui haliber. Asalna tina kecap hiber ditambah rarangkeun tengah ar jadi haliber. Saha nu hiber teh? Jalma atau manuk? Ya, nu pasti nama nu haliber mah manuk ya. Kecuali Spiderman ya. Eta Spiderman mah hiber biasanya eta mah dina carita hayalan ya. Urang teraskeun deui maluruh ngeunaan rarangkeun tengah ar atau nepi al. Naon sih fungsina rarangkeun tengah ar atau nepi al ieu teh? Fungsi rarangkeun tengah ar atau nepi al teh nyata pikeun ngawangun kecap barang, kecap pagawean atau kecap sifat anu ngandung hati loba nu digawena. Contoh sejenna. Kecap ngojay ditambah ar jadi ngarojay. Ngarojay teh kaasup kana kecap pagawean anu ngandung hati loba nu ngojay. Kitu deui kecap haseum ditambah ar jadi haraseum. Ieu kaasup kana kecap sifat anu ngandung hati loba nu haseum. Ya ngahaja ku ibu di Beureman ya supados terang ieu teh aya di tengah-tengah ya disilapan aya tengah-tengah kecap.
gitu deh budak ditambah ar jadi barudak teh asup kana kecap barang anu artina loba budak. Ini sekali deui fungsi tina rarangkeun tengah a teh ngawangun kecap barang pagawean atau kecap sifat anu ngandung hati loba nu migawena atau loba jalmana atau ya ngandung hati loba ya. Atas pamingatos urang teraskeun kana pengajaran nu kadua nyaeta ngeunaan kalimah pananya. Hidup tangtuna terang ya, tos teu asing deui ngeunaan kalimah pananya. Cing, ieu aya deui contoh kalimat masih nu tadi kalimatna maluruh tadi dina hiji kalimah ulah paluruh sadayana. Keur anteng maranehna nyisilan si kepare geleber haliber lantaran Rezel jeung Yumna ngalaliwat ka sisi sawah nu badinya. Ieu kalimat teh kaasup kana kalimah biasa ya. Ayeuna kalimah ieu kumaha carana upami dirubah kana kalimah pananya. Contoh. Kunaon manuk nu keur anteng nyisilan si kipare teh tinggal berhaliber. Nah, aya kecap kunaon. Aya tanda tanya. Ieu teh nuduhkeun kalimah pananya. Ya, anu kudu dijawab. Naon jawabanana? Baca sekali deh soalna kunaon manuk nu keur anteng nyisilan si kipare teh tinggal berhaliber. Jawabna nyata manuk titiran anu keur anteng nyisilan si kipare haliber lantaran Yumna jeung Rezel ngalaliwat ka sisir badinya. Ayeuna tingali sami teu jawaban kalimah tanya sareng pernyataan tina kalimah ieu. Sami teu? Sami ya. Ngartosnya pamingartos orang teraskeun deui masih contoh anu sanesna tina kalimah pananya. Ya. Nah, ieu maluruh kecapananya. Kecapananya teh biasanya dimimitian ku kalimah pananya teh biasanya kedah nganggo kecapananya. Nah, naon gunana kecapananya teh? Ya, aya kecapananya saha, kasaha, tisaha, kusaha ieu gunana pikeun nanyakeun jalma, sato, heran, malaikat ya. Nu kadua, mana, kamana, di mana. Gunana pikeun dipilihan ya, nanyakeun tempat asal, tempat tujuan, jeung tempat ayana. Naon? Gunana pikeun nanyakeun hal mangrupa barang atau tutuwuhan. Nu kaopat kumaha? Gunana pikeun nanyakeun cara atau kaayaan. Sedengkeun kunaon? Naon sababna? Naha? Ieu teh gunana pikeun nanyakeun sabab atawa kajadian. Ya, ngartos? Upami ngartos urang tinggal di contoh sanesna. Contoh kalimat tanya nggunakeun kecap tanya. Sato naon anu sadana kongkorongok? Nah, aya kecap naon. Terus ditungtungan ku tanda pananya. Nu kadua, sabaraha pangaosna ieu buku teh, Mang? Nah, ieu aya kecap nu dibeureumman ku ibu. Sabaraha teh nuduhkeun naon? Nuduhkeun nanyakeun harga biasana ya. Ditungtungan ku tanda pananya. Nu katilu, di mana disimpenna pulpen teh? Di mana? Di mana ieu nuduhkeun kecap tanya ya. Ditungtungan ku tanda tanya. Jadi sekali deui kalimah tanya teh kalimah anu ngagunakeun kecap tanya sarta ditungtungan ku tanda tanya. Ngantos? Kami ngantos langsung urang teraskeun nu katilu. Nah, masih tetep dina kalimah maluruh kalimah-kalimah anu aya dina carpon kaurat kenur nya seueur ka kecapan ayeuna aya tanda bacana. Hidup tadi tos nuliskeun, tos paham kana rarangkeun tengah ya. Teras nuliskeun oge kalimah tanya. Tah dina nuliskeun ieu teh aya hal-hal anu kudu diperhatikeun ku hidup di antaranya nyaeta tanda baca. Di mana tanda baca ieu teh mangrupa hal nu penting pikeun nuliskeun kalimah-kalimah anu bener. Di mana ibu sok sering mendakan keneh ya hidup dina laporan, dina
ngerjakeun tugas-tugas anu dipasihan ku ibu ya, seueur di antara hidup teh anu masih kene hilat nuliskeun awal kalimah kedah ngagunakeun huruf kapital, terus dina akhir kalimahna kedah kumaha, nami jami oge kedah dimimitian ku pake nganggo huruf kapital. Ayana urang palurus sadayana ya, contoh ya, aya contoh kalimat manuk titiran di inuman kureze ya, manuk titiran ini huruf kapitalna nyata di awal kalimat make huruf kapital, ngaranjal mah make huruf kapital lantaran ieu kalimah biasa ditungtungan ku tanda titik. Ratos ya. Anu kedua, nah ieu dipake pikeun ngaranjal mah huruf kapitalna. Anu kedua, yumna kanggo naon enak beas ya, aya kecap naon. Nah ya, kecap naon ya tadi pakai kali ieu kaasup kana kalimah pananya, tangtuna tadi ditungtungan ku tanda tanya ya. Aya masih kena di antara hidup nuliskeun kalimah pananya tapi tara aya tanda pananya, nah eta mah sanes kalimah pananya sabab ciri dina kalimah pananya mah ditungtungan ku tanda tanya. Terus hilap deui nya. Nu katilu ibu mah ngemutan ya. Hidup pasti ajar kantun ngemutan ya. Nu katilu contoh kalimat. Hayu urang teangan di mana sorak cicitan teh. Nah, ieu kaasup kalimatnya sanes. Nah, ieu mah di manana sanes laroskeun di mana, tapi ieu mah cenah dia aya ciri tina hayu. Hayu urang teangan di mana sorak cicitan teh ditungtungan ku tanda panyalu ya. Ieu mah kaasup kana kalimah tanda panyalu kalimah parentah ya, kalimah pangajak. Ieu mah pangajak contohnya hayu urang mah ciri dina kalimah pangajak. Parentah teh aya pangajak aya deui panyaram lampah salah, panyaram pangjurung lampah hade. Oke, urang bahas deui dina kesempatan sanes samantawis mah ieu tanda bacana heula ya. Ngertos? Pamingatos ayeuna cing hidup kedah tiasa ngalarapkeun kecap-kecap anu diajarkeun tadi, di kecap anu dirarangkenan, terus kecap anu digunakeun dina kalimah tanya, pon kitu deui kumaha carana hidup nulis kecap anu dirarangkenan kalimah tanya ngagunakeun tanda baca anu bener. Begituna sok ayeuna hidup diajar nulis anu bener, dibuka buku pangrumat basa kelas genep kaca 8 dugi ka 9 pigawe di buku tugas upami tos beres mangga ku hidup diupload deui di Google Classroom ya. Hatur nuhun mugi naon anu didugikeun dina dinten ieu aya mangpaatna pikeun hidup sadayana, tur hidup ngarasa reueus diajar bahasa Sunda. Sok sanaos ibu teh ngomong apa dari tadi saya nggak ngerti, kedah biasa taroskeun kedah diajar bahasa Sunda lantaran urang teh sadayana aya di tatar Sunda anu kudu atau anu kedah biasa diajar bahasa Sunda. Sok sanaos sanes urang Sunda. Terus ya, itu anu kapihatur cad dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.